Parawaki anu mulia, sumangga ayeuna waktosna kabandungan carita Sunda dina judul Kakandung Layung di Langit Bandung. Kakandung Layung di Langit Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haturan para warga anu mulya anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita tenepi dongeng Sunda, di mana bayayana mugia sadayana aya dina kawilujengan, sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina danget ieu pribados sejak medal deui carita anu munggarannya rupina carita tenepi dongeng Sunda ayeuna teh dina judul Kakandung Layung di Langit Bandung. Satu acana sapotos biasa peribados anu baris medar ieu carita oge kaleresan anu nyerat ieu naskahna sejana da dihapunten ka para wargi sadaya pilih saupami teh mah aya anu kaleresan kasabet nami kasebat asma dina ieu caritanya padumukan anu kaguar kababaca tanapi kaca candak gitu maksud teh dina ieu carita. Ulah kirang-kirang hapuntennya kasadayana kumargi ieu mah carita anu diserat ku pribados sanes carita anu saenyananya mangrupikeun carita fiktif anu teu kantos kajantenan atanapi teu aya dina kanyataanana. Sumangga supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu carita Kakandung Layung di Langit Bandung bagian anu munggaran sejak dikawitan wilujeng ngadangukeun. Saban sore memang saolah geus jadi kebiasaan anu matuh pikeun sakumna rumaja lembur marilit nu keur marijeuhna mangkatan balaleger sok komo mun mangsa usum halodo di sisi jalan teh meuni reuteum kudu nalalongkrong pangpangna mah para jajaka sanggeus mararandi teh kalayan dararangdan sok ngabring muru ka sisi jalan desa aya anu sabari gigitaran singgal lenjreng teu puguh kitu we bisa gitar oge da ala kadarna ngan kur apal kunci-kunci dasar hungkul sabari singkeul leuweuh lalaguan ngahaleuangkeun tembang nu keur ngehits dina mangsa harita. Harita teh kabeneran lagu nu keur hits teh bogana grup kafein nu judulna teh Kau Yang Telah Pergi teh atuh keleuweuh we Deni anu buukna dibelah we harita ngahaleuang mani teu sedikna peurembeun ta atuh jigana keur ngahayati lirik laguna
da meuni asa copisan kana hatena teh nu keur ngaranda pantunggara ku wanoja nu dipikabogohna nyaeta Andriani urang Balanongan tetangga lembur. Nu indit alatan dek nuluykeun sakolana cenah di luar kota. Memang kawilang rada lila oge Deni jeung Andriani nu jadi cinta pertama teh ngajalin hubungan. Nya ge disebutkeun syarat cinta monyet cek paribasana. Tapi teu kudu we. Dengaranna ge hate atuh. Sok kalibatkeun perasaan anu teu bisa dipapalerkeun. Lukman anu mirip ku gitar Allegro na sarua milu ngahaleuang dan memang asa ngeunaheun eta lagu teh dikalepokan ku Didin, Egi jeung Uus. Nu sarua maranehna oge pipilueun ngaramekeun. Ngan pedah teu milu ngahaleuang da manehna mah can arapaleun lirikna. Da kawilang anyar keneh atuh eta lagu teh. Samalah can aya nu bogaeun kasetna oge. Karek kitu we sadenge-dengena tina radio jeung TV nu sok rajin muter eta lagu dina mangsa harita. Dina program MTV harita teh nu sok rajin muter eta lagu teh. Duh ieu teh kana kunci naon nya? Pas repna kela den kela urang jajal heula ieu asupna kana kunci naon ieu teh? Ceuk Lukman harita sabari nyobaan sababaraha chord gitar sangkan asup kana repna eta lagu. Atuh Deni garo-garo teu ateul da puguh manehna teh geus nyalangap tatan-tatan pikeun ngahaleuangkeun repna eta lagu. Ah Deka oro dewek geus siap ieu ngahaleuang. Pas ngeungeunahna eta teh cigan dewek ngajaran gitarna sugan urang paparah nalumpatna kana kuncina nahaun atuh teh nya. Deni mairan Lukman harita teh sabari ngarawel gitarna pikeun dicobaan ku manehna. Heueuh sok atuh kumaneh sugan kapanggih kiripna euy. Dewek masa waleh ieu teh ye. Pas nalika nepi kana eta repna jadi himeng Deka. Sakalian pangnyetelkeun tah den. Asa pales gitar teh euy. Heupeut jiga nu kudu didaraikeun dina paratag. Tambah Lukman sabari ngasongkeun gitarna ka Deni nu harita terus dicobaan digecreng-genjrengkeun sabari muter-muterkeun panyetelna didengekeun sora senarna hiji-hiji. Memang rada pinter Deni teh ti Lukman mainkeun gitarna teh. Pedah manehna mah leuwih resep ngahaleuang tibatan main gitar mah. Nalika singrariung kitu teh lain ngan saukur resep dan memang kawilang rada alus oge sorana cek saha oge. Sanggeus gitar dicepeng ku Deni mah atuh der weh manehna teh ngagitar sabari ngahaleuangkeun nya ngalagukeun lagu Kau Telah Pergi teh kumplit nepi ka repna oge. Tetela Deni teh bisa pisan jeung chord gitarna nya ge dikira-kira tapi lumayan rada ngeunaheun pas pisan jeung ketukan. Ngomong-ngomong ya teh dek sabari mararanyun wae euy. Ya udud sabatang-batang acan nya teh ning haseum Deka aya jarum coklat atuh super ge. Dadek nganyuk ka warung Ibrahim era geus loba teuing hutang Deka teh cik maneh boga teh Den? Cek Egi salah seorang babaturan deui. Harita milu ngomong nanyakeun udud ka Deni
puguh can baroga gawe harita teh salarea oge atuh. Ari udud geus barareuki. Jadi teu heran mun teh mah jarang baroga udud-udud acan. Dina baroga duitna oge paling nya kitu sa dibereena ku kolot we. Nya ge sakapeung sok boga eta ge duit sorangan bati kitu we kula-kuli mun aya nu nitah. Mun aya nu nitah eta ge biasana mah mun parang aya nu kuriak sok aya nu ngajak. Nu ngajakan teh pikeun jadi laden-laden wae mah nya kuli bangunan. Dan memang kitu mangsa harita rata-rata para rumaja tanggung teh kayaanana karek kalaluar sakola SMP atau paling luhur SMA dari pikeun kolotna nu kawilang rada mampu mah eta oge sok ditaruluykeun sakola kanu leuwih luhur nya ge kudu kaluar kota nya eta contona Andriani kapan eta mah kolotna nu katelah Mang Idar bisa kesebut rada beunta lantaran sawahna oge lega atuh teu heran nalika anak bungsuna nu katelah Andriani satu tasna beres sakola SMA teh langsung dituluykeun ka perguruan tinggi di kota Bandung. Andriani teh tadi nama adik kelas Nadeni nalika di SMA tapi can aya hubungan naon nalika keur sakola keneh mah ngan pas Deni geus kaluar sakola da teu nepi ka tamat harita Deni teh sakola SMA na teh nalika naik ka kelas 3 harita teh kaburu ditinggalkeun maot kudu jadi bapana atuh antuk nama teu kadugaeun ngabiayaan deui kolotna teh nya indungna sok padahal kari sataun deui oge henteu pikeun namatkeun sakolana teh eta ge sasaha pada nyebutkeun lebar cenah tapi dadalah di kumaha da geuning ari biayana eueuh mah Deni oge teu bisa kukumaha salian ti pasrah teu marima kana nasib nu nya teu ngabogaan ijazah SMA kitu antukna mah atuh Deni teh antukna mah lumang limbung kitu we darek gawe naon atuh di pakampungan samodel kitu harita nu rada anggang ti pakotaan kan untungna we Deni teh teu putus diajar ngaji nama bubuhan pandi lemburna teh aya pasantren bogana Ustad Salim nya kitu mondok di Kobong Deni teh unggal peuting jeung subuh sok milu diajar ngaji ka Ustad Salim nya berkah teu sakarep-karep teuing kalakuan Deni teh saeutikna boga rem dina bangwarna oge masih aya dina tahap wajar dasa kurang-kurang nama pan umur sakitu jeung kaayaan teu puguh gawe sok aya we cawadeun kolot teh geuning dangarana oge barudak keur mareujeuhna urang ngaso heula nya mitra sapertos biasa tuh dina sesi ngasok kieu teh ku pripados masuk diangge silaturahminya nepangan palawargi anu parantos satia terutama kanu parantos nyerat komentar terus lebet kana kolom komentarnya atuh nuhun ya ka palawargi sadayana anu parantos ngiring ngarojong kitu tanya karena channel pribados anu sejadi tepangan teh nyata diantawisna dina danget ieu alhamdulillah geuningananya makin nambihan wargi teh kahiji ka Kang Ade Sukarna anu linggih di Cicadas salam baktos Kang Ade mugi aya dina kawilujengan lajeng ka Kang Mariana Yana anu linggih di Rengas Dengklok Karawang mugi aya dina kawilujengan salam baktos Kang Yana kitu di Kakang Dego Cimerang anu linggih di Purwakarta
salam baktos Kang Dego betul wae nyakseni. Lajeng ka Kang Iim Ruhimat anu linggih di Tasikmalaya, ka Kang Aris Arisandi nu linggih di Sukabumi, kitu deui ka Kang Haji Dik Batagor anu ngagaduhan warung Dik Batagor di Cimahi, salam baktos ka Kang Dik ge area dina kawilujengannya sadayana kula wargi. Lajeng ka Teh Wiwin, duka di mana ya Teh Wiwin? Ka Teh Yulinda Belia oge ka anu ngagaduhan channel Ruyung 83 Kang Ruyung hatur nuhunnya. Salam baktos ka sadayana. Lajeng ka saya teh ka Teh Iis Juliani anu nuju di ditu cenah di mana di Riyadh gitu atau nuhunnya parantos ngadangukeun. Oke, parantos nyerat komentar. Lajeng ka Teh Nia Kurniasih duka di mayeuh Teh Nia aturan Teh Nia atur nuhunnya parantos manco. Mugia aya ka wilujengan Teh Nia sadayana dalam baktos ti pribados. Kitu di ka saderek Egi di Cicerah. Lajeng ka Mas Oyung anu di linggih di Hiburaya, salam baktos Mas Oyung. Ka saha dieu teh ka M Adi ya duka di mana M Adi atur nuhunnya kana pangrojongna parantos nyerat komentar tos hadir di kolom komentar. Kumoe kasadayananya anu parantos ngadangukeun atuh anu name disebat anu terutama aya dina kolom komentar terus lebetnya janten saleres nama terang saha wae ieu teh mung nyatur nuhun anu parantos ngadangukeunnya, anu parantos subscribe terutama ngajantenkeun sumanget teh kitu ka pribadosnya. Aduh punten. Kumpul kasadayana atur nuhunnya sadayana mugia kasayan para wargi sadaya mugi masing di balas ku Allah Subhanahu wa taala ku kasayan anu mang pirang-pirang langkung ageng deui kitunya. Mangga urang lajengkeun di mitra. Tah Andriani ngajalin hubungan jeung Deni teh nalika manehna aya di kelas 3 SMA. Ari Deni harita teh kapan keur kaayaan dalan dulun teu pugu. Ya ieu teh teu wudu we ngajadikeun Mang Idar salaku bapakna. Nu memang apaleun Andriani sok diherwan wae ku Deni ngajadikeun manehna teu panuju saeutik oge. Kangarana nu jadi kolot tang teu melang bisi masa depan Andriani teh kaganggu ku Deni nu teu puguh gawe. Antukna satamatna SMA, Andriani teh buru-buru diasupkeun ka perguruan tinggi di Kota Bandung. Keur mah eukeur manehna teh. Ya manehna mah nyampak waragadna masing dek sakola di mana-mana oge. Moal matak muyang ku biaya. Katambah maksud Mang Idar teh sangkan teu diherwan wae ku Deni. Nu sarua Andriani oge nenden hate kadua leutik ka Deni teh pan. Da kitu ari babengok beger mah geuning sok hese di pagerna. Nya ge diulah-ulah kudu jadi kolot. Katambah deui Andriani oge kasebut budak nu berprestasi nalika SMA na teh. Atuh teu kagok ngamodalan Mang Idar teh. Nya ge Andriani teh pagawean nya pangawakan awewe. Ti saprak harita Dede teh sasat dipisahkeun jeung nu jadi buah hatena nyatana Andriani nu jauh aya di Kota Bandung. Ada lumbang limbung Deni teh geus aya kana 3 bulan teu panggih jeung Andriani. Teu boleh ngalangkang nembongan beurang jeung peuting. Harapanana gede pisan ka Andriani nu jadi cinta pertama teh. Sok padahal
Deni teh cek indung nama tenalipak maneh ngalamun kamalinaan bet hayang ka anak Mang Idar nu sakitu jegudna. Tapi da tekalis dikiki itu deni teh nu aya beki dieu teh beki angot rasa bogohna ka Andriani. Tapi nya ngan kur bisa kitu kahayang tinggal kahayang. Kacaritakeun peuting isukna sorena gitu di lembur Balanongan teh aya karyaan. Harita teh Mbah Sirod hajat ngawinkeun anakna. Ari hiburanana dek nanggap orkes dangdut cenah. Atuh pahibut ti beurang keneh kaum rumaja teh geus tatan-tatan nyiar duit pikeun pibekeleun jajan engke peuting. Pangpangna mah keur mareuli udud. Karena barudak pangangguran. Rata-rata mun dibere duit kuno, mun teu dibere duit kuno jadi kolot teh seperti Lukman jeung Egi. Antukna masok taang toong kana padaringan nempuan bea susuganan loba keneh. Kenalika kolot balanga sok nyiuk eta teh 1 liter 2 liter mah. Terus we dijual. Lumayan pan aya keur sabungkuseun udud jeung jajan kulub suuk wae mah. Kitu deui Deni. Nu teu beda kalakuanna teh jiga babaturan anu sejen. Ngan pedah Deni mah teu susulumputan jiga baturna Lukman jeung Egi. Mak, aya keneh beas Deni dek ngaliwat jeung babaturan di kobong ke wengi. Jeung sakalian we Deni bebeja ka emak. Jigana Deni dek ngendong di kobong peuting ieu mah sabari ngaliwat panan. Pokna Deni nu harita nyanyakeun beas kanu jadi indungna nu katelah Bimarni sabari ngelapan buukna ku anduk nu geus belel. Toyahna mah meureunan geus dianggir Deni teh da can di baju-baju acan harita teh. Ngempek dek ngendong di kobong mah tangtuna beas mah aya meureun sujang. Da anyar ngaheler pan kamari teh lin. Yuk gue tadi tuh nyuk dina padaringan. Sasari ge pan kitu. Bimarni mairan ka Deni nu jadi anakna. Anakna dengan hiji-hijina. Teu bogaeun dulur Deni mah. Sabari jongjon ngecosan hordeng nu rangsak alatan dikawutan ku anak ucing. Atuh puguh we teu sidikna surak hate Deni teh da memang kahayangna ge kitu. Atuh geuwat manehna teh gura giru di baju. Nu saterusna gidig ka dapur sabari mawa kantong nu biasa sok dibawa ka kobong pikeun wadah buku jeung kitab. Sanepina ka dapur ret kana padaringan sabari culang cileung sagala rupa Deni teh. Nyukan beas lobana 3 liter. Sok padahal biasana mah pikeun ngaliwat mah cukup mawa 1/2 liter oge. Sanggeusna amitan kanu jadi indungna bebeja dek indit ka erek indit ngaji ka kobongna Ustad Salim. Deni teh kebat indit jalan dapur alasana mah cenah sabari nyokot sendal. Sok padahal kan saukur akon-akon sangkan teu kanyahoan kudu jadi indungna da mawa kantong nu sakitu bengkotna pan deusian ku beas 3 liter teh. Dina hatena mah Deni teh rumasa salah geus ngabohong kanu jadi indungna. Da sabenerna mah menta beas teh lain keur ngaliwat nya sidik dek dijual pikeun bekal lalajo orkes dangdutan teh di lembur Balanongan. Nu memang teu pati jauh ti lembur Mareuli teh. Paling ge kana setengah jaman oge nepi di sorang ku leumpang mah.
Bener weh harita teh beas nu 3 liter teh dijual ke warung Mang Haji Abidin. Samalah amprok harita teh jeung Lukman katut Egi nu sarua geus ngajual beas meunang jokot ti padaringan indungna. Mang Haji Abidin mah geus abaleun deui kana kalakuan barudak eta mah. Nya atoh we pikeun manehna mah bisa narima beas nu ku harga nu disandapeun harga pasaran. Pikeun ke dijual deui make harga anu biasa. Sarua selaik Maden euy, mun aya kahayang teh jiga dewek asok geura jual itu beupeng eueuh nu balanya di warungna. Terus belikeun kana udud super sabungkus mah. Sesana pikeun engke jajan di ditu pan. Pok naiki. Nah nempo sobatna. Ngurunyung sabari ngagegembol kantong nu dieusian ku beas teh. Beni bati mesem. Memang nya manehna oge ukur nya akur gitu jeung sobatna Lukman jeung Egi. Sanggeus dijual eta beas teh. Atuh duitna teh sawareh dibelikeun kana udud jarum super sabungkus. Ring weh atuh 3 sobatna eta teh muru kakobongna Ustad Salim. Dek raraji ti magrib nepi ka ba'da isya mah. Da memang kitu biasana oge. Ngan biasana mah beres isya teh sok dituluykeun ku ngalogat kitab nepi ka jam 10 peuting. Tapi harita mah eta 3 sobatna teh geus badami moal miluan ngalogat ngaji kitab. Dek langsung we cenah arindit ka lembur balanongan. Dek lalajo orkes teh. Namun Andriani aya mah dek sakalian Deni teh apel ka imahna. Memang urang lembur balanongan pan. Ngan pedah ayeuna mah Andriani na oge pan keur eueuh di lemurna. Keur di Bandung. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos dina bagian anu salajengna nya mita kumargi ayeuna mah waktosna parantos teu nyekapan. Mohon aduh hapunten pisannya kasadayana tangtos pribados seueur kirangna oge tangtos seueur lepatna. Da acan tiasa nyogemakeun kasadayana. Tapi sok sanaos kitu mudah-mudahan we atuhnya tiasa ngahibur kasadayana. Tiasa ngajantankeun panglipur kolbu pangbeberah kana manah wargi sadayana. Hatur nuhun tina sagala rupi paratosanana insyaallah mugi urang aya dina rahmat Allah sadayana dipaparinan yuswa ku Allah Subhanahu wa taala nya dina sanes waktos urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.